Anak Adam anjeun di dunya ngumbara hirup anjeun di dunya teh moal lila. Anak Adam umur anjeun teh ngurangan berang peuting umur anjeun dicontangan. Anak Adam anjeun ulah kajongjonan neangan harta banda teu jeung jejehan. Anak Adam paeh eueuh nu dibawa ngan asiwung jeung boeh anu dibawa. Anak Adam dikubur teh poek pisan nu nyaangan dikubur teh maca Quran.